Wilujeng enjing pemirsa, wilujeng sumping deui di Warta Sakola Hebat Sakola Sehat. Dinten ieu, urang bakal ningali sareng mikawanoh lebih jero salah sahiji sakola anu kasohor minangka sakola ekstrakurikuler nyaeta SMA Kartika 19 1 Bandung. Di sekolah eta aya istilah 4P nyaeta Paskibra, Pramuka, PMR sareng pecinta alam. Pikeun langsung ecesna hayu urang sasarengan terang heula ka ekskul Paskibra sareng pecinta alam. Enjing pamirsa, sareng Abdi Devran ayeuna aya di lapangan sareng anggota ekskul Paskibra SMA Kartika 18 1 Bandung. Ayeuna Abdi sareng saha jeung di kelas mana? Abi Nindya Zafira di kelas 11 F2. Abdi bade nanya, iraha anjing ngiring ekskul ka Paskibra? Abi ngiring ekskul Paskibra di kelas 10 SMA. Karena di SMP Abi teu aya ekskul Paskibra jadi Abi ngiluan. Naon mangpaat anu karasa satos ngiring Paskibra? Nu kahiji nyaeta Abi jadi boga pengalaman organisasi jeung nu paling penting Abi jadi boga diri nu leuwih disiplin. Iya. Baik pamirsa, Paskibra merupakan ekskul anu ngalatih kadisiplinan, tanggung jawab sareng kakompakan siswa. Salajengna, urang ka ekskul anu sarua ngalatih kadisiplinan jeung deukeut ka alam. Nyaeta ekskul Gempala Ikat. Ayeuna Abdi atos sareng saha jeung di kelas mana? Ya, perkenalkan nama Abdi Deandra di kelas 11 F2. Abdi bade tumaros. Kegiatan naon wae anu biasana dilakukan di Gempala Ikat? Kegiatan utama Gempala Ikatnya nyaeta paling kegiatan hutan gunung sareng rock climbing. Hutan gunung teh nyaeta kegiatanna di hutan. Sareng rock climbing teh kegiatan anu mangrupa katerekalan kana gunung batu. Abdi bade tumaros deui. Naon hal anu paling dipikaresep tina ekskul ieu? Hal anu dipikaresep ti ekskul ieu nyaeta kasolidan di organisasi jeung angkatana, terus setiap proker teh rame we babarengan gitu, terus nu pangresep nama ka gunung jeung katerekalan kana gunung. Turun ya Dean. Sorry ya. Wah pemirsa, ekskul ieu salah hiji ekskul anu aktif dina ngajaga lingkungan, penjelajahan alam, sareng melatih jiwa petualangan siswa. Abdi Devran ngalapor langsung di lapangan. Hatur nuhun ka reporter Devran anu parantos ngalaporkeun langsung tina tempat kejadian. Tina eta liputan, urang tiasa langkung wanoh kana kegiatan ekstrakurikuler di SMA Kartika 19 1 Bandung. Mugia informasi ieu tiasa nambihan wawasan kanggo urang sadayana. Urang bakal nereskeun kana 2 ekstrakurikuler wajib anu sanesna teu eleh mangpaatna pikeun siswa-siswi SMA Kartika 19 1 Bandung. Pikeun langkung ecesna hayu urang sasarengan wanoh heula kana ekskul Pramuka sareng PMR. Simkuring parantos sareng reporter Yana anu tos siap ngalaporkeun langsung ti lapangan. Wilujeng enjing sadayana, sareng Abdi Diana ngalaporkeun langsung di lapangan SMA Kartika 18 Siji Bandung. Aya 4P di SMA Kartika 19 Siji Bandung, diantarana aya Pramuka. Nah, kegiatan Pramuka teh seueur pisan, diantarana aya tali temali, latihan kapamimpinan sareng camping, jeung ngalatih kamandirian siswa. Pikeun mikanya leuwih jero, hayu urang sasarangan wawancara Dewan Pengurus Pramuka SMA Kartika 18 Siji Bandung. Wilujeng enjing. Ayeuna Abdi atos sareng Dewan Pengurus. Saha namina? Aska Dina tina ekstrakurikuler Pramuka. Berarti Aska ayeuna atos jadi Dewan Pengurusnya kelas 11. Nah, naon sih alasan Aska tetap bertahan di ekskul Pramuka ieu? Sareng naha ti awalnya tertarik ke ekskul Pramuka? Ekstrakurikuler Pramuka ieu teh salah sahiji ekstrakurikuler Pramuka anu lumayan aktif di Bandung. Jangan Abdi tertarik pisan nah
nya lebet ekstrakurikulernya. Lamun kagiatannya seueur teu sih? Seueur pisan. Oh, berarti saya memang seueur pisan ya. Kagiatan nu tisa seueur eta nu paling aska resep. Nu paling abdi resep eta aya salah sahiji kegiatan LKP Jaya. Nah, eta teh kegiatan anu diselenggarakeun jeung anak-anak penggalang atau anak SMP di mana nu nyelenggarakeun teh di Pramuka SMA Kartika. Karena naska. Sami. Seru pisan ya pamirsa kagiatan nu aya di Eskul Pramuka ieu. Mugi ya Eskul Pramuka ieu langkung kompak sareng kreatif. Abdi Riana ngalaper langsung di lapangan. Ayeuna abdi atos sareng Eskul nu kadua nyaeta Ekstrakurikuler PMR. Nah, PMR ieu teh anu ngalekat pisan kana kesehatan masyarakat. Hayu rasa sarangan wawancara Dewan Pengurus di Ekstrakurikuler PMR. Rejeng enjing, ayeuna abdi sareng saha ti kelas mana? Jadi ya, sarang abdi Medina Usita Dewi di kelas 11 F2 salaku Dewan Pengurus PMR. Nah, mun Dewan Pengurus berarti anjeun ngajarkeun ka adik-adik kelas 10-nya. Naon wae sih nu diajarkeun ka adik-adik kelas 10 teh? Salaku Dewan Pengurus PMR aya rupa-rupa kegiatan anu diajarkeun. Nah, salah sahijina nyaeta ngalatih dina pertolongan kahiji, terus aya donor darah, perawatan keluarga, pembalutan, ngajian tandu, sareng aya oge di widang sejarah nyaeta gerakan, sareng aya oge kapemimpinan. Numutkeun Medina naon wae sih manfaat adik-adik sareng Dewan Pengurus ngiringan Ekstrakurikuler PMR? Memutkeun pamadegan abdi, manfaat milu Eskul PMR teh nyaeta bisa diajar ngeunaan ilmu khususna di bidang kesehatan, sareng bisa oge ngabantu sasama jeung bisa nambahan pengalaman organisasi. Atur nuhun pisan Medina. Luar biasanya pamirsa, tangtos arurang wawancara ka Dewan Pengurus Ekstrakurikuler PMR. Mugi ya Ekstrakurikuler PMR salawasna sumanget dina ngabantosan sasama. Abdi Riana ngalaporkeun langsung di lapangan. Hatur nuhun Riana kanggo laporanna. Eta tadi liputan anu ngeunaan ekskul wajib nu aya di SMA Kartika 19 1 Bandung. Sadaya eskul ngagaduhan manfaat positif pikeun mengembangkeun bakat, kemampuan sareng karakter siswa. Abdi Najma pamit undur diri. Hatur nuhun parantos nyaksian warta sakola dinten ieu.